Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangmu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Mugia sadayana dipeparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Urang lajengkeun carios indung budak bagian ka-8-nya. Kumaha lajengna carios mangga urang kawita. Aslina duh kuring teh geus beak piomongeun nepi ka mutuskeun hayang berat gawa balik we. Duh nganuhunkeun we ka buratna lantaran manehna geus bisa ngabebaskeun kuring tina jaroji beusi sumpek jeung jabah hapeuk deui di dieu mah. Cek kuring nya sanepina ka imah karek kuring mikiran naha buratna jiga nu bebeakan. Nya kunaon buratna teh pantepira antara kuring jeung manehna teh ngan saukur katalian lantaran manehna wali kelasna Neng Romlah hungkul. Geus kitu geuning kumaha ieu teh geus sababaraha kali tepung kuring teh duh. Jadi kurang budi ka manehna, tapi we manehna mah tetep daek nulung ka kuring teh duh. Moal kitu manehna aya hate leutik ka aing, cek garentes hate bari ngimpleng-ngimpleng beungeut jeung pangawakan nana nyoba-nyoba neangan sisi nu sakirana bisa dijadikeun alasan keur kuring katarik ati ngan nepikeun kasareanana kuring teh teu manggihan salain beungeutna marni beungeut urut pamajikan kacipta dina lamunan. Kang, abdi mah hoyong gera-gera atuh, maksudna mah hayang gera-gera dikawin atuh dituluykeun bari kitu teh Kang. Langsung ngarasa ting sariak wae pasti kana awak. Kajadian manehna kuring ngecap rek kawin kitu ka manehna malah ngalanglangan deui dina isi impian. Neng, di mana anjeun ayeuna teh duh? Ngan anjeun anu bisa nguatkeun hate akang cek kuring, tapi nepi ka isukna hudang kuring teu apal kudu ka mana neanganana. Ngan kahayang mah lamun kuring meunang kabarna kahayang teh kabar yen manehna indit ka Arab batan kuring kudu ngadenge kabar mun manehna dicandung ku pansori urut atasan nu ayeuna kakaburan keneh nu eueuh rata.
nya mudah-mudahan wae marni teh indit ka Arab batan kudu ningali urut pamajikan dicandung ku Pak Ansori mah tada kumaha ieu hate teh duh sok aya wae Pak Ansori teh nya abong-abong geus randa geuningan saenggeus mandi jeung sarapan ala kadarna nya kuring indit ka kantor rek nyokot gaji bulan nu ieu bari hate melang sieun ditransfer ku bagian keuangan ka rekening kuring nu geus lila disita ku polisi. Nya mun nyamah meureun hese deui prosedur keur engke nyokot ka hareupna ngan basa manehna mikeun amplop gaji kuring rada aneh amplop teh ipis pisan jeung saeunggeus dibuka eusina ngan 5.200.000 agengnya sakitu mah tuh muhun aya Pak teu ditransfer sasih ayeuna mah di cash wae pan aya nu robih jumlahna teh Pak cek juru bayar ngagumirakeun ngomongna kitu ka kuring mun bapak dibayar gaji pokona wungkul Pak saatos bagian keuangan nembuskeun serat cenah ka pusat yen ayeuna bapak teh dirumahkeun we sawatara waktos dirumahkeun saya dirumahkan Pak cek kuring teu percaya kituna teh mohon Pak tah ieu serat tembusanana cenah Pak ngadenge kitu teh langit luhureun sirah rarasaan mah langsung cedem wae saenggeus surat dibaca teu karaos lempang asa mundur ti rohangan teh keuangan terus gagancangan wae mageuhkeun beuheung bisi teu ngarah teluak liuk deui nempo beungeut karyawan nu lain aya nu neuteup ka kuring nepi ka naekna kana mobil carry heubeul nya banda kuring nu masih nyesa mun karunya nya muhun jadi balangsak muhun tah gitu kawin wae tudanya nya ti harita aya sabulan kuring ngurung wae di imah mikiran bakal sabaraha deui lila hirup jadi pengangguran teh gajihna nu biasa 30 juta asa disambar heulang leungit saharita ngan nyesakeun gaji pokok nu teu sabaraha kumaha atuh engke mun mayar listrik unggal bulana tara kurang ti 1.500.000 duh bingung deui yeuh loba bayareun deui kumaha can mayar cai PAM asuransi pendidikan budak jeung asuransi kematian duh kuring jeung bayareun nu lainna deui mayar KB Room ngariksa AC jeung sajabana duh kumaha ieu teh yeuh listrik sasih ieu tos dipangayarkeun cenah ku ibu duh aduh ieu mah nuhun buratna kitu tah geuning neng pan ageng atuh sakitu teh duka Pak taroskeun wae atuh ka ibu ku bapaknya
Cek budak ngajawab singket kitu teh leungeun jeung bajuna meni barase. Kuring mah teu ngajawab deui. Da manehna kaburu asup ka kamar mandi. Telila keluar mawa ember eusi pakaian nu geus diseusehan. Duh Gusti mending ngahelas nempo budak. Aduh mending geus bisa sasampayan pakaian sorangan anu diseuseuh ku manehna. Ya Allah tolong kuring. Aduh ieu maneng hampura bapaknya. Cek kuring bari nolong ke kamar deui. Nya Cipanon asa mimiti ngembeng teu nyangka budak kudu ngalaman kaayaan model ayeuna. Tapi nu matak nyeri budak katempona teh ikhlas narimana kituna teh teu kadenge murang maring jeung ngarasula. Bapa mah entong hariwangnya entong atuh bapa neng kenging kabar ti ibu kamari cenah neng saurna kenging beasiswa pak kanggo kuliah di Unpad pak. Bios pak mapah oge nepi da fakultas geologi mah caket atuh pak di dieu. Cek budak sabaraha poe saterusna mere kabar ngagedekeun hate kuring. Neng bapa teh bade naros kan neng ari Ibu Ratna kunaon ayeuna jarang ka dieu neng. Anjeunna mah sibuk atuh pak sareng Pak Asep ujung nguruskeun bapa cenah saurna teh. Nya saatos kamaripan diteda ku eneng soalna di rumah keunana bapa nya di tempat padamelan pak. Wah jigana mah budak teh ngobrol ya jeung Bu Ratna jeung kuring ditakdirkeun. Duh piomongeun teh beak ieu salain hate anu sabenerna mah boga kahayang mun seug mampu mah nutaskeun hayang ku sorangan kuring embung ditulungan ku Bu Ratna lain kunanaon kuring teh sieun tambah gede hutang budi sieun dina akhirna diperedih ku budak jeung manehna pan nepi ka ayeuna kuring can bisa manggih titik anu bisa jadi alasan keur kuring mika asih ka manehna. Titik anu masih katutupan kumindeng cing kolebatna. Duh marni urut pamajikan teh dina lamunan wae anteng cek kuring. Tapi sanggeus genep sasih bulan kaliwat ku seringna kuring papanggih ngabahas perkara perdata nu geus diajukeun ku Pak Asep keur mulihkeun deui ngaran kuring geus dianggap coreng dina pausaahan. Jigana paribasa urang Jawa witing tresno jalaran soko kulino ku sering papanggih mah rasa suka mimiti aya. Nya asalna kuring teh ukur kataji
nempo cara dirina yang hareupan kana hirup berehan jeung kerep nulung batur gening lain kakuring wungkul embu ratna teh geus loba jelema nu ngarasakeun kahadean buratna teh boh kupikirna kitu boh ku bandana nya lolobana mah jelema nu katalang sara mohonnya Ibu Ratna maduh mantep nulungannya sedangkan sapapoe Ibu Ratna katingali kukuring teh hirup nama sederhana wae bajuna teu jauh ti lumrahna jeung batur banget diantep saujaratna sakalian mung dandan make make up oge katempo ala kadarna wae padahal mah ayeuna mah kuring ge nyaho manehna turunan kaluarga nu jegut ka Cida. Ibu nama ya Bapak pensiunan dosen teh pensiunan dosen upami ramana mah pensiunan jenderal Bu Ratna teh duh daseur pausahana manehna teh cek tatangga anu pernah diajak ku Bu Ratna ka imahna nu di Bogor. Nya kunaonnya Pak punten Ibu Ratna mah malah milih ngajar di sekolah teu ngalola pausahaan atuh pan gaduh ramana seueur pan. Oh dasar akademis ibu mah pan abdi mah ti institut pendidikan gurunya cita-cita nama kitu Pak dikawit mah nuju ali teh hoyong nyodaskeun bangsa saurna teh ngarah tiasa tong gampil kabobodok ku batur cenah Pak. Oh gitu pantesan atuh cek kuring ukur oh we ujug-ujug we kana hate nyentug asa disindiran ku bodona kuring salila ieu ka pengpeongan wae ku papotongan ka pengpereupeunnan wae hayang manggihan sisi geulisna Bu Ratna nu ti awal oge nya padahal mah sakitu jelasna atuh salain akhlakna nu alus pangawakan jeung beungeutna oge alus sarua keneh komo mun dandan mah cenah jeung di make up make papakean nuturkeun mode jiga batur ayeuna mah wah geulis ka Cida mohon Ibu Ratna geulis mohonnya. Duh bener kabobodo pisan kuring mah terus terang panon kuring ayeuna mah beunta isuk pageto rek ngomong wae ka budak ngijinan henteu mah mun Bu Ratna rek dikawin kitu rek dijadikeun indung sambung gaganti indung kandungna si Marni nya nu nepi ka kimari kiwari teh jelas di mana ngancikna teh doh si Marni teh eneng mah ngiringan atuh Pak ngan eta we Pak naon kitu Neng nya kinten-kintenna ibuna kersaeun kitu henteu ka Bapak cek Neng Romlah ngajawab pibungaheun basa ku kuring ditepikeun rek niat ngalamar ka wali kelasna muhun cenanya bade ngalamar Ibu Ratna. Aduh ya mah Neng masalah ditampi henteu na mah kumaha engke we pokona mah
dungakeunnya Bapak teh sing hasil kaburatna. Nya Pak, pasti kuning oge atuh. Jeung yeuh Neng, rencana mah kepeuting wae nya. Rek kedalkeun katarik teh kapentang manah sakalian we mun bisa mah tong kudu lila-lila we. Pastikeun bale nyungcungna. Jeung aduh geus lila teuing ieu teh Neng. Kuring ngarasakeun tiisna sare sorangan teh. Ayeuna mah geus mejehna. Waktuna keur kuring bisa sare tenang bari ngesang dipepende kuburatna nulungguh bayuh yuh. Cek kuring ngan budak mah can yakin atuh mun muratna teh daekeun, tapi keun wae teu kudu dijawab. Ngaranna ge budak atuh can ngarti kana isyarat awewe anu mana nu daek, anu baek bebeakan nulungan tanaga banda yang hareupan kuring nu sakitu sopan jeung somea imutna ngagelenyu. aduh aduh iya mah ye. Duh kabayang wae kuring teh duh nya buratna teh duh kusopan somea jeung duh dilakna teu bisa poho. Kuring teh salain bogoh jeung ngaharep bisa nalukeun kuring sugan, tapi can ge peuting sare kaburu kadatangan polisi anu mariksa kuring di kantor. Sekarang juga Bapak diharapkan datang ke kantor ya untuk merubah berita acara sekarang ya, sebagai bahan pemeriksa tersangka Pak Ansori dengan istri mudanya Bu Marni. Kitu pokna tegas jeung kaku teu jiga kamari keur mariksa. Pak Ansori sudah tertangkap Pak. Alhamdulillah. Di mana ketangkapnya Pak? Sudah Pak. Nanti jelasnya kalau Bapak sudah di kantor. Paling besok sudah hadir ya Pak ya. Jangan lupa besok. Insya Allah Pak, besok saya hadir. Siap kalau begitu. Saya tunggu ya. Cek polisi kitu teh ninggalkeun kuring anu terus mikir. Wah, cek polisi anu ngora Pak Ansori teh ngaranna Marni. Wah, boa-boa ieu mah yeuh. Si olokodor palakatono ieu mah cek hate kuring ngalalawang mikir kadinya. Jadi mun bener kitu yen urut pamajikan teh anu ngorana atasan kuring. Tapi teuing kunaon suku terus lempang ka garasi, terus ngahirupan mobil tenunggu teu kudu nungguan isuk. Kuring hayang nyusul polisi nu tadi, lain hayang gerak ngarobah berita acara ayeuna mah, tapi leuwih hayang ngadenge ngaran popotongan teh nya nu disebut kumanehna cenah geus aya di kantorna. Hayang mastikeun wungkul bener henteuna eta Marni urut pamajikan kuring. Mun bener kuring hayang nyaho kumaha ayeuna tah sikapna ka kuring.
nya bener-bener Marni atau lain ya teh. Nah erek gitu wae eta teh. Pikiraneun Marni aduh. Nepi ka kantor polisi kuring wae langsung diantar ku patugas nepi ka lawang panto rohangan Pak Nyidik nya didinya langsung katempo tigigir rohangan nu sakitu legana teh awewe make daster satu nu nangtung bari nyampayun dua leungeuna kana tak Pak Ansori nuker diuk ngarendeng jeung Pak Agus dina kursi yang hareupan penyidik pentaseun meja hareupanana cigana keur dibarengan manehna di Pak Riksa. Oh, silakan masuk ke situ. Terus salah seorang make seragam propos anu ngajega duaan di lawang panto nitah kuring asup ka jero bari nunjukkeun kursi di tempat kuring diuk dina sofa letter L ngariung jeung 3 lalaki teu warawuh kalu limis marake dasi. Pak Sarpan, tunggu ya sebentar. Saya lagi menunggu Pak Asep, pengacara Bapak. Tadi bilang sedang di perjalanan cenah ke sini. Kumaha gitu Pak? Ya, sedang di perjalanan. Gak bisa sekarang Pak, gak bisa. Kenapa Pak? Waktosna Sep cenah duh ieu tuh. Waduh. Mohonnya waktosna nah kabujeng Sep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.